arek buka ieu kabayang jeung samel liwat kana tangkal cengek batur ridon ieu nyokot ieu 3 mah atawa 5 jang sameleun tah eta teh kan subhatnya atawa ngaliwat kana balong batur aya ieu lauk teh ngagolernya lain ngagolerna cai mah atuh naon ngambangnya ieu teh da moal dicokot ieu kudu bogana ge da jauh ka balongna ge ku urang we wang salametkeun wang manfaatkeun tuluy diasakan di dahar ta eta teh subhat namina nya sanajan kudu bogana oge dina buktina bakal dikumahakeun bakal diridokeun dalamun ngobrol teh mah mang lauk ku urang tadi dieu teh bet karikop cenah da arek diulahkeun kumaha da geus meureunnya ngan minimal bebeja gitu sanajan nyebut karikop-karikopna rada-rada kapaksa ya anu penting bebeja tah naon sababna sabab perkara anu subhat oge eta teh mantak ngahalangan kana lancarna salat beh dituna kana ditarimana salat satuluyna wa malbusuhu halalan nu dipakena oge kudu halal baju calana naon we nu dipake kopiah ya. Tapi da urang mah tara nya keur salat make baju batur bari teu bebeja atawa make naon make mukena batur bari teu bebeja taranya insyaallah tina anu ieu mah aman meureunnya ngan lamun teh mah bisi nya bisi sok aya nu nu make pakaian batur bisi da moal aya ieu nya eta teh hindari nya kumaha nya di dieu mah piraku make baju batur kumaha nu umum ari nu umum mah mangga nya eta mah da diperuntukanana ge kangge umum urang ti imah mawa mukena ngan hayang make mukena nu di masjid bet mangga nya teu jadina naon da eta mah tos naon tos halal tos diperuntukkeun kangge umum titik wa musallahu halalan tempat salatna oge sami kudu halal kumaha tempat salatna halal teh tempat salatna halal teh sapertikeun di mana da di urang mah jarang aya tempat anu haram kajaba kumaha arek salat asup ka imah batur bari dikunci tah salat di jero eta mah haram nya ari di urang mah rek di masjid rek di imah rek di kebon insyaallah tempatna mah kumaha halal moal tak aya nu nyarekan cacak-cacak tempat anu sempit ge contoh asup weh ka warung tuluy ngampar sejadah di dinya nya di warung batur keur bararanja insyaallah eta teh dari daun ya bari naon bari moal aya nu ngahaja-haja salat di warung ya. Tah jadi tempat nama insyaallah halal paling nu kudu diraksa nama antara najis sareng suci da bedanya najis sareng suci sareng halal ari halal mah status tempatna lain nu batur tempatna teh bari naon teh mah sapertikeun nu umum nu kieu ge eta teh halal nya da emang kuduna di masjid teh tah aya deui tempat teh najis atawa suci ari najis atawa suci mah sanajan tempatna halal bisa najis bisa suci di masjid halal tempatna ngan lamun teh mah aya tai hayam tempatna najis eta mah kantun dibersihkeun tah jadi kadaharanana kudu halal nu dipakena kudu halal tempatna oge kudu halalnya. Kasauran Imam Sahal man lam yakun mat'amuhu min halalin lam yuksab an qalbihi hijabun jalma anu kadaharanana teh henteu halal
maka eta jalma moal dibukakeun tina hatena hahalang. Jadi terus we hatena teh kahalangannya dibawa salat ripuhnya, beda jeung dibawa naon, jeung dibawa gawe nya, jeung dibawa ka pasar sok seger we gitu. Ngan lamun dibawa salat memeh salat seger pas salat ripuh, tah eta teh kahalangannya. Watasaroat ilaihil ukubati, sareng gancang ka itu mante naon pirang-pirang siksa, tereh disiksana. Naon siksana? Hiji siksana kajalma anu Islam teh kabingung panghandap-handapna teh, bingung hawana teh isuk-isuk kakara naon, kakara nyari geus bingung ya. Bingung mikiran naon mikiran sangu, bingung mikiran banda, bingung mikiran harta, eta teh siksanya. Da anu eueuh kabingung mah sare we ngan moal bogana naon beureun ari sare wae mah gitu tah. Tah nya kabingung eta teh siksaan tah. Tanya we ka urang ayeuna nya, ieu keur bingung teu gitu tah. Sorangan nanya ka sorangan, lamun bingung mikiran naon? Can boga baju lebaran, can boga eusi keler biasana nya tah. Sok dipake kabingung. Wala tanfa'uhu sholatuhu, jeung salatna oge teu manfaat. Maksud teu manfaat teh henteu diganjar. Moal salat atuh jadi dosa deui nya teu salat mah. Keur urang mah ceuk tadi ge salat mah salat sekemampuhan, anapun masalah ganjaran mah geus lain urusan urang. Wala siamuhu, puasana oge sami, wala sodaqotuhu, sodakohna oge sami. Ngan keur urang fokus salatna, fokus puasana, fokus sodakohna, ulah fokus kana ganjaranana. Keur urang mah urang terek barang bere tapi ieu teh bakal diganjar moalnya, tah eta mah lain bagian urang ya. Dina nyana salat urang, puasa urang, sodakoh urang teh butut nya, masalah ganjaran mah kumaha Allah. Jika urang boga karyawannya, ulah karyawan atau da lain bos merenya, jika urang muruhkeun nu gawe nya, ari gawe na teh teu bener tah, ciku urang ieu buruhan ulah ieu kira-kira ieu, ieu mah lain muruhan gawe, karunya we beda geus tah. Ku urang wae anu urang mah sifatna teh lain maha pemurah, lain maha asih dibere. Komo Allah anu sifatna maha welas maha asih, tangtuna lamun ningali kana logika, sanajan puasana teu bener, sanajan puasana salatna sedekahna teu bener, eta teh secara teori mah bakal diganjar. Ngan urang ulah mikir-mikir kana ganjaranana, ulah itu salat teh diganjar moal, ngaji teh diganjar moal, satunuh-tunuh kieu. Tah eta mah lain bagian naon? Lain bagian urang. Da urang lamun keur ngored ge, ngored we nya kakara jam 8, itu dibayar moal. Tah teu kudu mikiran eta mah, da pasti geus nepi ka lohor ka ditu mah bakal kumaha? Bakal dibayar masing ku urang henteu dipipikiran oge. Ngan urang mah ari keur ngored mah tara mikiran ieu teh dibayar moal taranya. Tara ngan lamun dina peribadahan kunaon urang jadi sok mikir-mikir buruh gitu tah. Duka cenah. Tah eta berartinya PR na teh padahal mah sami-sami bakal kumaha? Bakal diburuhan, ngored bakal diburuhan, geus puguhnya ngaji oge bakal diburuhan. Kumaha ngoredna ieu teu bener, tetep bakal diburuhan moal dipotong. Maneh mangoredna palaya peleye, loba eureun, loba udud, loba ngopi, dikorteng buruhna jadi satengahna. Taranya cacakan urang mah lain maha pemurah, komo Allah lamun aya bahasa komo ya. Ngan ulah salat arek palaya peleye bakal diganjar ieu. Tetep urang mah usaha kudu maksimal ya.
titik yang keneh teh wa ayyahdura qalbahu atos simpulkeun heula bahwa salat teh tina sapali syarat ditarimana hiji salat teh kedah karena Allah teu kenging karena nu sejen anu kadua dina masalah kadaharanana kudu halal anu dipakena kudu halal tempatna oge kudu halalnya kumaha inumanana teu disebutkeun ari inuman mah milu kana naon kadaharan maksud kadaharan teh termasuk inuman ulah kieu kadaharanana mah halal ngan inumanana nu haram tah teu kitu nya kadaharanana nu dipakena tempatna kudu halal kantun wa ayyahdura qalbahu fiha wallahu a'lam bissawab. Rabbi anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqina wa qurabati lana fi dinina tawassalna bita'alumi tawassalna bita'limi antarzuqona wasi'a wa antarzuqona amana abdi tawasul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kahuripan subhanakallahumma wa bihamdika